Pak, Ma, Bapak, Assalamualaikum. Cek urang hari tengah trokan nu di imah. Tekung sinilah kolot rakatu panto muka. Barang berai teh nu jadi inung memukakeun pantona waktu harita. Waalaikumsalam. Den, urang buru-buru salam nu jadi inung, turta nu jadi inung bunga pisan. Paripok cumarita ka urang. Den, aya mobil di buruan, mobil saha itu sadua-dua. Mak, itu teh Pak Haji Hamid di Bandung teh anu di kota. Oh, kakek tuh kena urang geulana si bapak ieu keur sare si bapak teh. Cek nu jadi indung terus buburayat ka jero tayeuhna geuing keur jadi bapak. Urang buru-buru deui keluar bajeng ngageroan Pak Haji Hamid bumirda jeung salarea di dinya. Kadenge we mah iti nu keur pamitan ka Pak Haji Hamid. Mak mangke ka dieu juragan Haji. Ayeuna mak bade meuli heula ka ditu we mak ka kulon. Erek nepungan heula si Abah. Nya atuh mah nya, tapi mah wayahna ka dieu deui ke ieu. Nya mangke ka dieu. Cek mah iti tuluy ngaleos bari jeung pok cumarita ka urang. Den engke mak ka dieu deui nya. Nya mah atuh hati-hati di jalan nya mah nya. Nya Den. Mah iti ngaleos rada gancang ninggalkeun urang salarea. Ayo atuh Haji, Pak Haji, Ibu dilepot atas sadayana, kalarasan pun biang saling pun bapak aya, angga, ayo kayak itu, Anggara, semun, angga mami sering, angga mah sering nggak kamu museum, yakin baik, ayo orang kaditu atuh, padahal nama lain deui, cek Pak Haji Hamid berjenungtun si Anggara. Serog atukan panto Pak Haji Hamid unjuk salam teteh langs dibagiakeun ku indung jeung ku bapa nu nagok deket panto. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nu jadi bapa melong sajongjonan ka Pak Haji Hamid antep pisan tur tasarua Pak Haji Hamid oge melong. Urang sajongjonan salarea jempe tur tanitenan Pak Haji Hamid jeung nu jadi bapa. Tekung sila Pak Haji Hamid pok cumarita. Ieu teh bapana Deni. Sumun Ahmad eta cek Pak Haji Hamid bajeng nunjuk ke bapak urang tetela geninganan Pak Haji Hamid wawuheun ka ngaran bapak urang pok nu jadi bapak oge atuh nemalan bajeng nunjuk ke Pak Haji Hamid. Hamidin ieu teh sanes kitu cek nu jadi bapak bajeng melong ka Pak Haji Hamid urang rutret we atuh sawarega ge bengong tur ta aneh tetela geningan Pak Haji Hamid jeung nu jadi bapak teh wau. Alhamdulillahirabbil alamin. Pak Haji Hamid juga rontok we atuh keur jadi bapak. Aduh Ahmad geus mang puluh tahun ai sugan teh lain bapana Deni ieu teh. Aduh akang damang Kang Idin. Alhamdulillah Ahmad cager euy. Pak Haji Hamid tuluy bari jeung Malik ngalasakeun rangkulanana bari pok cumarita ka urang. Den, sugan teh Deni teh lain budakna ieu atuh. Mun Pak Haji, mun ngomong titila kene. Pak Haji kenal pun bapak. Lain wawuh deui atuh. Midah, ma. Ieu. Anggara tadi. Cik si mak. Wawuh teu ka jelema ieu cing sidik-sidik kumaha. Har geninganan Ahmad. Mat, di dieu Ahmad teh. Cek Maji bari jeung ngarontok ka bapak urang. Ece. Alhamdulillah ece meuni asa ngimpen abdi tepang sareng ece sareng akang. Mak, itu ece tingalikeun wawuh keneh teu ka ece. Cek nu jadi bapak bajeng nunjukeun nyaeta ka Mah Haji Hamid nu jadi indung tuluy nyamperkeun ka hareup bade pok cumarita. Ece ieu teh. Cek nu jadi indung bajeng melong. Astagfirullahaladzim Nyai. Alhamdulillah dipangikeun.
Gabrug atuh mah haji tengah gabrug ka jadi inung turta berjeng ramisak Ciramai ku Cimata. Alhamdulillah idah ka dia si bibi itu idah si bibi. Cek mah Haji Hamid mun didengar pisan. Oh, assalamualaikum bibi. Waalaikumsalam gelis idah ieu teh ce. Si idah itu piraku teh nyaho nyai. Meni gelis idah. Gabrug atuh nu jadi inung ngagabrug ka Bumirda. Ayo atuh akang, urang dilebet tuh ayeuna mah ece. Nyai, ayo dilebet di ditu. Di hayu di jero atuh yap ka dieu. Bos atuh salarea teh asup ka jero dibagiakeun ku inung jeung ku bapa. Datang ka jero gugek salarea dalariuk nu jadi inung masih relik we ka dapur tayeuh nama kuprak-kepor keur ngabagiakeun tamu nu kakarek datang. Tekung sila nu jadi inung mawacai jeung lalawuh segala rupana sok atuh diasongkeun. Sok atuh ece. Dileueut heula ece. Naon di kampung teh naon? Cek nu jadi inung bari jeung ngasongkeun dadahareun kana meja. Nyai sarua wae di ece oge kieu weh marukanan teh kumaha? Sanes ece sinden mah teh nyarioskeun ka abdi teh. Pokna teh cenah di kota teh suka teh di Kang Adin. Cek jadi inung bari jeung melong ka urang. Teterang atuh da mak. Manya abi teu dikenalkeun ku mak. Heeh, salah si bapak eta mah. Keun bae geus. Nah aja nyalakeun ka bapanya Kang. Keun bae nyai. Geus keun bae. Geus jalana geus takdir ti Gusti ieu mah. Cek Pak Haji Hamid turta bajeng nyokot gelas bari jeung pok Cumarita. Iya mending kene cai heula. Mah ditarima ieu cai teh haneut-haneut cai teh di tempat tiis mah. Mangga akang kadenya. Sok atuh naon deui mak nyangu gerakan itu atuh. Cek nu jadi bapa nitah kanu jadi inung. Wios bibi teu kedah. Cek Bumirda teh bajeng ngenyang kana leungeun nu jadi inung. Nu jadi inung ge katu diuk kikireun Bumirda. Sajongjonan ngobrol ngaler ngidul bajeng ngalaropi tekung sililan nu jadi bapa pok atuh Cumarita. Hapunten akang ece nyidah ieu teh menikeun ka asa ngimpi salaresna mah. Sim kuring teu tepang sareng akang teh kirang langkung aya kana 30 tahunan. Mat, ya pas zaman di Garut.